Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robi qadarati nu makawasa urang tiasa patepang dangu deui na acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Kumaha atuh mitra dararamang. Alhamdulillah pami daramang manya. Urang nuluykeun hanca carita anu kamari katunda mitra. Masih dina judul Jangci Nu Mawa Pati. Anu mana ieu carita teh hasil karya tanapi karangan Amboros anu mana ayeuna bagian ka 68. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda. Pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabebeurang. Khususna ka Den Sarip anu mana harita nuju leumpang paduduaan di jalan desanya sareng Nyi Asri nyaeta hiji mojang anu ditulungan ku Sarip teh eta hanca teh. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Kang Sarip, pami akang bade nepangan saha ka lemburan cacang kuang teh? Tanya Nyi Asri bari leumpang ngajak ngomong. Pami saderek mah akang teh teu gaduh nyai. Mung ayeuna ngahaja sumping ka dieu sote. Kumargi hoyong tepang sareng saurang jalmi anu tos katelah kuno sanes mah Abah saurna teh. Abah anu mana ieu teh? Margi da ari anu disebat Abah mah aya sababaraha jalmi. Aya Abah Emod, aya Abah Karso, aya Abah Daroji sareng Abah Isro. Tah kinten-kintena Abah anu mana anu bade ditepangan teh? Walon Nyi Asri malik nanya tarangna ketempur rada kerung. Eta nyai. Saurna mah Abah anu sok ngawurukan ngaos. Oh, anu ngawurukan ngaos. Pami kitu mah anu dimaksad ku akang teh pun bapa atuh. Margi mung pun bapa anu sok ngawurukan ngaos ka murang kalih di dieu mah. Sareng leres sok disarebatna teh Abah. Oh. Janten pami kitu mah tuang rama atunya. Ceuk Sarip katempo meuding ngajenghok. Tapi bari jeung atoh da puguh jalma anu keur diteangan geus aya raratan sarta moal lila deui oge bakal amprok. Nya leres pami anu dipilarian ku akang Abah anu sok ngawurukan ngaos mah. Eta teh pun bapa. Margi teu aya deui di dieu mah. Nya pami kitu mah alhamdulillah nyai. Akang teh kalintang ngaraos bingah. Teu sangki urang teh baris dipendakeun di dieu. Sumuhun Kang Sarip. Teu sangkinya urang teh tiasa pendak. Ku cara anu sapertos kitu. Abdi oge sami ngaraos bingah Kang. Tembal Nyi Asri paromana katara marahmai sorot panona cahayaan. Aeh nyai. Nah kumaha ngawitana tadi teh dugi ka aya kajantenan anu sapertos kitu. Sarengna deui saha eta jalmi anu duaan teh? Tanya Sarip bari ngareret ka Nyi Asri anu keur leumpang gigireun. Nyaeta boga oge kieu ngawitana teh Kang. Tadi abdi teh wangsul ti bumi rerencangan. Tapi waktos ngalangkung ke kebon sampe, duka ti mana jolna ujug-ujug aya 2 pameget anu ngahalangan jalan. Bari surah ritual towel carunihin matak pika sebelen. Nya teras we abdi teh lumpat da sieun tapi diarudag. Abdi gogorowokan nyuhunkeun tulung. Mung teu aya batur anu ngadangu. Dugi ka abdi kacerek ku maranehna teras direjengan dicanda ka tempat anu tadi. Nya maksad teh anu tadi kapendak ku salira akang. Tak kitu tadi teh Kang. Ceuk Nyi Asri pedarkeun lalakonna anu tadi samemeh panggih jeung Sarip.
Oh janten kitunya kajantenan teh Nyai. Numawi atuh kade salira kedah atos-atos. Pami bade angkat-angkatan omat ulah nyalira. Kanggo ngajagi sagala rupi anu kajantenan anu teu dipiharep. Sumuhun Kang. Abdi oge janten kapok ku ayeuna mah. Asa baluas sareng asa reuwas kaleureunnakeun. Margi nembean ayeuna aya kajantenan kieu. Da biasana masok sanaos karitu kadi oge tara kantos pendak sareng jalmi anu jahat sapertos tadi. Walon Nyi Asri bari terus ngeureuyeun leumpang. Gesangna katempo geus renung dina tarang. Beungeutna burahay beureum da puguh katojo ku panon poe anu keur meujeunna panas mentrang-mentring matak hareudang jeung bayeungyang. Ngan untung kaubaran ku hiliwirna angin gunung jeung raricit sora manuk anu pating ngaraclog dina dahan. Kawas anu ngababerah kanu keur lumampah. Sanggeus aya kana sawatara waktu, akhirna gog anjog ka sisi lembur. Reg Nyi Asri eureun. Kang, ta ieu lemburan cacangkuang teh. Ceuk Nyi Asri bari ngareret ka Sarip anu keur leumpang gigireun. Oh janten ieu nya lembur teh. Pami bumi Nyai palimana? Walon Sarip malik tumanya ka Nyi Asri. Panonara ratreret nitenan kasabudeureun tempat anu katempona asa tiiseun. Da puguh pangeusina keur araya di kebon. Sumuhun Kang ieu lemburna teh. Tuh rorompok abdi mah palih ditu. Tetebih ti dieu. Manggahayu geura urang karorompok. Nyi Asri leumpang deui. Sarip ngiclik tukangeun. Leok mengkol kabelah katuhu teu kungsi lila anjog ka pakarangan hiji imah. Anu katempo lalening bararesi. Samalah dipapaes ku rupa-rupaning kekembangan anu keur meuhjeuna markar. Ari gigireun imah katempo pepelakan maniharejo. Kayaning cengek, bawang, suraung, leunca, saledri, sayuran jeung rea-rea deui tutuwuhan anu gede pisan guna jeung mangpaatna. Sarip ngarandeg ngalengkahna. Ret kalandeuh breh katempo balong caina ngagolontor. Lauk mas pating garuji beg matak resep. Pasawahan ngampar parena sumedeng hejo matak waas katempona. Kayaan disabudeureun eta imah estuning matak betah tumanina. Tiis ceulih herang mata. Sigana moal loba dedengean anu teu pararuguh jeung anu matak ngaganggu kana pikiran. Kang, hayu enggal urang kalebat. Nyai, ieu bumi teh. Sumuhun. Ieu rorompok abdi mah. Nyai, meni raoseun kieu nya di dieu mah. Alamna endah estu matak waas rupina mah bakal tentrem kana emutan. Kitu ceuk Sarip bari raratreret nitenan kasabudeureun eta patempatan. Anu kacida matak pikabetaheun sarta matak nengtremkeun kana hate jeung pikiran. Nya sabot keur kitu torojol aya saurang awewe umurna kira-kira aya kana 40 taun leuwih. Tapi lamun nilik tina rupa jeung tangtungan mah katingali geulis keneh. Samalah ampir sarimbag jeung rupa Nyi Asri da puguh eta awewe teh indungna anu katelahan ipah. Tapi sok pada nyebut ambu ipah. Nyai, geus ti mana ari hidup anaking? Ulah luas leos teu puguh ari taeun teh matak pikariwangeun kolot. Ceuk ambu ipah juru turun kaburuan sarta terus nyampeurkeun ka Nyi Asri jeung Sarip anu keur ngajaranteng di pakarangan. Abdi mah teu maos luas leos ambu. Walon Nyi Asri bari ngeluk tungkul bangun anu sieun. Nya lamun teu luas leos terus geus ti mana atuh? Jeung deui kunaon atuh kaayaan hidup teh beut kawas kieu? Naon anu geus kajadian? Ambu Hanipah meni merepek tumanya kanu jadi anakna. Da puguh ngarasa heran campur jeung hariwang.
sabab anakna bebarengan jeung saurang jajaka anu anyar pinanggi lantaran kakara ningali harita. Ambu, nu mawi abdi tadi teh tos ngalaman kajantenan anu mata kreuwas. Saupamina teu aya Kang Sarip mah ngaduka kumaha nasib abdi teh terasna. Nyarupina mah moal tiasa wangsul deui ka dieu dina kayaan salamat. Walon Nyi Asri bari melong ka indungna anu keur ngajanteng hareupeun. Astagfirullahaladzim. Nah kajadian naon anu kaalaman ku hidup teh Nyai? Sok gancang caritakeun ka ambu. Ceuk Ambu Hanifah katara bagun anu reuwas kacida. Mangga ambu, tangtos ku abdi dicarioskeun. Mung engke bae dilebet margi supados salse. Ambu, nepangkeun heula ieu Kang Sarip pambeget anu tadi tos saat nulungan ka abdi. Walon Nyi Asri bari terus ngareret ka Sarip anu tadi ukur ngabandungan. Tapi barang ngadenge kitu Sarip manggut. Solongkrong ngajak sasalaman. Nepangkeun Ambu wasta abdi pun Sarip. Oh, ngaran hidup teh Sarip. Nuhun atuh Kasep geus nulungan ka si Nyai anak ambu. Hayu atuh ayeuna mah urang ka jero ngarah ngobrolna leuwih laluasa. Lantaran ambu teh hayang nyaho kajadian naon anu geus kaalaman teh. Meuni sok matak hariwang. Nya hayu Kang Sarip urang kalebat. Mangga ngiringan Nyai. Ambu, pami abah nuju ka mana? Aya di bumi atanapi henteu? Tanya Nyi Asri nanyakeun anu jadi bapakna. Apan pugu oge si abah teh keur neangan hidap. Lantaran tadi teh eueuh mulang, samalah geus disusulan ka imah Nyi Sari. Tapi cenah hidup teh tadi geus balik. Tah ayeuna duka teuing terus ka mana neanganna. Tapi geus we lah ayeuna mah urang tungguan di jero. Sigana moal lila deui oge datang. Tembal Ambu Hanifah terus nungtun leungeun anakna. Ari Sarip nuturkeun kalacat tiluana ungkah ka tepas. Geuwat atuh Sarip harita dititah diuk dina samak anu sigana mangahaja diamparkeun. Lantaran sok loba semah anu daratang. Sedengkeun Nyi Asri jeung Ambu Ipah terus arasup ka jero imah. Terus kebat ka patengahan. Sarip diuk sorangan panona rarat-reret nitenan kasabudeureun eta imah. Anu katempo bararesih turapi. Da puguh hade urus. Nya sok sanajan imahna teu pati gede tapi palupuhna meuni harerang. Bilik dipapaesan ku rupa-rupa tulisan Arab. Bareng jeung kitu torojol Ambu Hanifah nyampeurkeun bari jeung nanggeui baki anu dieusi ku cai sagelas. Teu tingaleun lalauhna sok ditunda hareupeun Sarip. Jang, sok kadinya ngaleueut heula. Hatur lumayan cai-cai tambahan aang. Da puguh di dieu mah atuh kayaan di kampung anu jauh ka desa anggang ka kota. Jadi teu aya anu sae di dieu mah. Janten wayahna we mung saaya-aya da kumaha atuh mung sakieu geuning buktosna. Ceuk Ambu Ipah bari geek diuk nyang hareupan anu jadi semahna. Aduh, ibu hatur nuhun pisan sakieu oge kanggo abdi matos langkung ti cekap. Sarengna deui sawios teu kedah ngarerepot. Henteu Ujang, teu ngarerepot sok atuh kadinya diraosan. Mangga hatur nuhun Ibu. Walon Sarip parigap kana gelas. Regot nginum beak satengah. Geus kitu sok ditunda deui. Bareng jeung kitu harita aya anu datang saurang lalaki make calana panjang hideung jeung baju kampret bodas. Samalah make peci. Ari umurna sigana aya kana 50 taun leuwih, sigana moal beda jauh jeung Juragan Pardi. Ari dedegana biasa bae lumrah jeung batur, ngan pakulitana katingali bersih. Assalamualaikum. Ceuk eta jalma uluk salam terus ngareret ka Sarip anu keur sila meuni rekep. Waalaikumsalam. Walon Sarip bari manggut ngajawab hampir bareng jeung Ambu Hanifah. Abah,
Nah terus kamana abah teh nah meni ngampleng teuing lain neangan si Nyai tadi teh. Tapi menikah teh terusan. Tanya Ambu Ipah bari melong ka lalaki anu disebut Abah anu tayalian ti salakina. Nya, apan Abah teh geus neangan si Nyai tadi teh. Tapi teu panggih. Ari di jalan amprok jeung Pak RT nya terus ngobrol. Kumaha ari si Nyai nah geus balik atawa acan? Engge si Nyai mah. Tuh aya di jero keur disalin baju. Nya syukur atuh ari geus balik mah. Geuning aya tamu. Ceuk eta lalaki terus unggah ka tepas. Gek diuk panonna ngareret ka Sarip bari imut. Nya aya tamu eta teh Jang Sarip anu geus nulungan ka anak urang. Olo, nah kunaon anak urang teh Ambu? Nya duka teuing ari kuna naon nama Abah. Da pugu si Nyai teh can kaburu cacarita. Kalah terus kapancuran rek bebersih heula cenah. Walon Ambu Ipah terus ngaleos ka jero rek ningali anakna. Ari Sarip disang hareupan ku salakina. Sarip harita diuk kalayan sopan. Can ditanya mah teu wani miheulaan ngomong. Da puguh sieun salah pok. Malum manehna ka karajong hok ayeuna. Jang, saha ari hidap teh? Ceuk eta lalaki anu katelah Abah ngamimitian nanya ka Sarip. Wasta abdi mapun Sarip Bapak. Walon Sarip parimanggu tanda hormat kanu boga imah. Samalah terus solongkrong bunjungan satagap atuh gancang di tampanan. Oh, jadi ngaran hidup teh Jang Sarip. Ari asal lembur matuh Banjar Karang Pamedangan ti mana ujang teh? Da kawasna mah lain urang dieu. Tanya eta lalaki bari neuteub seukeut. Kawas anu hayang nyidikeun kana rupa jeung tangtungan Sarip. Anu katempo tegep jeung pantes. Komo lamun geus bebersih mah pasti bakal katingali kasep. Tapi beut asa sakeuretan jeung rupa batur salemburna baheula. Dina mangsa keur ngora anu geus lila pisan teu panggih. Pami abdi mah kawit ti lembur Cibedug Bapak. Jawab Sarip nyebutkeun ngaran lemburna. Ti Cibadug. Eta lalaki anu katelah Abah katingali rada ngajenghok ngadenge semahna nyebut ngaran lembur Cibedug teh. Da puguh keur dirina mah geus asa teu bireuk. Sumuhun leres Bapak abdi teh ti Cibedug. Terus pangna bisa panggih jeung anak Bapak teh kumaha mimitina? Ceuk eta lalaki tubanya deui ka Sarip bari neuteub. Tapi samemeh Sarip ngawalon, torojol Nyi Asri anu katempo geus disalin baju dituturkeun ku Ambu Hanipah. Tah, geuning hidup geus rengse mandi. Sok Nyai anak king diuk kadinya. Lantaran Abah aya tanyakeuneun. Mangga Abah. Gek Nyi Asri diuk kitu deui Ambu Hanipah. Asri anak king anak Abah. Ari hidup teh di mana? Ku Abah di teangan da puguh ari kolot masuk garasa hariwang. Samalah nepi ka disusulan ku indung hidup ka imah Nyi Sarah. Tapi cenah geus mulang. Ya terus atuh ku Abah di teangan sarta ditatanyakeun. Tapi eueuh anu nyaho. Cik ayeuna sok geura caritakeun. Nah terus indit ka mana hidup teh anak king? Ceuk Bapak Nyi Asri nanya kalayan Daria kanu jadi anakna. Nya Nyai sok geura caritakeun. Da ambu oge sarua hayang nyaho nah kajadian naon anu kaalaman ku hidup teh. Ceuk Ambu Hanipah nyambung nyarungsung kana caritaan Bapak Nyi Asri. Abah, Ambu, manawi abdi teh ngalaman kajantenan anu kacida mata kreuwah sareng baluas. Mung alhamdulillah diri abdi masih kene aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka tiasa salamet sarta tiasa wangsul deui karorompok.
pamisa lengkap nama kieu eta teh. Derek-dek Nyi Asri medarkeun deui lalakon anu tadi sakumaha anu geus dicaritakeun ka Sarip. Sakabehna ditepikeun taya anu kaliwat. Sabab ngarah ka harti jeung deui ngarah ka nyahoan kudu jadi indung bapana. Tah kitu Abah anu kajantenan tadi teh. Nya saupamina teu kabujeng aya Kang Sarip mah anu nulungan. Nya tangtos abdi teh cilaka. Ceuk Nyi Asri mungkas sakabeh caritana. Astagfirullahaladzim. Allah. Geuning nepi ka kitu. Nah eta kajadian teh. Kutan hidup teh diudag-udag ku dua jalma anu jarahat. Tapi nah kira-kira hidup teh apal atawa henteu ka maranehna? Tanya Bapa Nyi Asri bari neuteub ka anakna. Tina sorot panona ketempo bangun anu kacida hariwang. Da puguh Nyi Asri teh anak anungan hiji-hijina. Numawi Abah. Abdi teh teu terang duka saha. Margi nembean tadi amprok sareng manehna teh. Tapi pami enjing atanapi pageto pendak deui mah tangtos abdi apal. Margi anu saurang sirahna botak. Anu saurang deui mah jabri guanana. Sami garoreng patut sareng parika sebelen. Ceuk Nyi Asri katara bangun anu keheul. Tapi bari jeung reuwas kaleureunnakeun. Matak oge Nyai kade omat. Keur piengkeun deui macing ati-ati lamun rek kaditu kadieu teh. Ulah boga rasa di lembur urang mah aman. Da geuning jelema jahat mah teu kanyahoan datangna. Jeung deui lamun hideep rek ulin ka imah babaturan mangka hade ulah sorangan. Ceuk ambu ipah mepelingan kanu jadi anakna. Sangkan kudu leuwih hati-hati. Nya Nyai, omat hidup teh kudu hati-hati. Komo apan hidup teh ukur pangawak awewe anu kasebut hengker. Jadi lamun pareng aya itu ieu teh tang tumual bisa ngalawan. Tapi Bapa teh jadi penasaran. Nah saha eta jelema anu duaan teh? Keun isuk deui mah ku Abah rek ditarungtik. Sabab lamun maranehna diantep bisi ngaganggu deui kamojang anu sejena. Nya bener Abah. Talungtik eta dua jalma teh. Samalah laporkeun ka Pak RT ngarah dibewarakeun ka balarea. Sangkan para mojang anu aya di lembur urang, sakabehna hati-hati lantaran bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Nya tang tue ku Abah oge rek dibejakeun ka Pak RT. Jang Sarip. Abah sakula warga kacida nganuhunkeun kana pitulung ti Ujang. Da cacakan lamun teu kapanggih ku Ujang mah buah kumaha nasib anak Abah teh. Ceuk Bapa Nyi Asri nganuhunkeun ka Sarip anu geus nulungan kanu jadi anakna. Sami-sami Bapa. Numawi kitu oge panginten tos sakedahna we abdi sareng tuang putra teh dikresakeun kudu maha kawasa kedah pendak ku cara anu sapartos kitu. Margi pamita aya idin ti mantenna mah tangtos moal. Bener Jang. Panggihna Nyi Asri jeung Ujang teh mata kitu oge tangtu aya idin ti pangeran. Nepi ka alhamdulillah jadi cukang lantaran salametna Nyi Asri anak Abah. Nya ku sabab kitu Abah teh tangtu kudu nganuhunkeun ka Ujang. Sarta ngucap syukur ka pangeran lantaran masih keneh dipaparin kasalametan tina balai anu sakitu gedena. Ari maksud jeung tujuan hidup teh naon anu sabenerna? Pangna daek jauh-jauh ti lembur Cibedug datang ka dieu teh. Nah aya anu keur dipaluru atawa ngan saukur ulin wungkul. Cing pok geura caritakeun ka Abah. Bapa Nyi Asri tumanya ka Sarip bari neuteub. Da puguh hayang geura nyaho kana pamaksudana. Lantaran pamohalan jauh-jauh datang kadinya lamun teu ngabogaan maksud jeung tujuan anu kacida pentingna. Hatur nuhun Bapa. Wireh jisim abdi parantos gasik ditampi enggal dipariksa.
Nyamung bae sate acana langkung ti payun abdi sejak nyanggakeun salam kawilujengan ka salira. Abdi ngaraos kacida pisan bingah anu taya hinggana. Wireh ayeuna parantos tiasa ditepangkeun. Nya pami maksad sareng tujuan abdi teh taya sanes nuju milarian saurang jalmi anu sakirana tiasa didamel pamuntangan. Margi nya dina danget ayeuna jisim abdi teh nuju aya dina kasesahan sareng katunggaraan. Walon Sarip mimiti ngajelaskeun anu jadi pamaksudana. Nya Bapak oge tang tubungah jeung Bagja. Lantaran ayeuna geus bisa panggih jeung Ujang. Tapi ari hidup teh nya keur manggih kasusah jeung katunggaraan naon. Jeung deui jalma anu model kumaha anu ayeuna keur diteangan ku hidup teh. Cing pok jelaskeun ka Abah. Ceuk Bapa Nyi Asri tumanya deui. Teu burung hatena jadi panasaran. Sarta ngarasa kataji ku caritaan Sarip anu nyebutkeun dirina ayeuna keur aya dina katunggaraan. Bapak, pami anu saleresna mah abdi teh nuju milarian saurang jalmi anu kasebatna luhur ku elmu jembar ku katiasana. Anu ku abdi tiasa disuhunkeun pitulungna kanggo ngarengsekeun hiji pasoalan anu tos lami ngaganggu kana katentreman kahirupan abdi sakulawargi. Nah keur nyang hareupan pasoalan naon Ujang teh? Tanya Bapak Nyi Asri paneuteupeuna teu leupas ti Sarip anu keur diuk hareupeun. Manawi panjang cariosna teh. Manawi abdi dugi kaluntak ngalalana milari pamuntangan oge. Tah kalaresan dina wengi tadi abdi dugi ka hiji lembur teras pendak sareng 2 jalmi. Salajengna ngobrolnya dugi ka dipaparin pituduh sangkan abdi teh ngabujeng ka lemburan cacangkuang. Supados nepangan salah sawios guru ngaos anu tos katelah Abah sauna teh. Nya kalaresan ku ayana izin Allah abdi dipendakeun sareng tuang putra anu akhirna tiasa sareng angkat ka dieu. Tah kitu Bapak? Oh, janten lamun kitu mah hidup teh ngahajak ka dieu rek manggihan Abah. Sumuhun leres kitu pamaksadan teh. Nya bade aya pikeun saeun naon ka Abah teh? Tanya Bapak Nyi Asri bari neuteub seukeut ka Sarip. Nya pami maksad abdi mah sejanyuhunkeun pitulung ka Abah. Har. Da Abah mah teu bisa nulungan Jang. Lantaran ceuk Ujang oge apan keur neangan saurang jalma anu luhur elmuna jembar kabisana. Nya atuh lain Abah anu diteangan ku Ujang teh. Lantaran Abah mah rumasa lain jalma anu loba pangabisa. Komo deui luhur ku elmu mah teu pisan-pisan. Pedah eta cenah sok pamatahan ngaji ka barudak. Bubuhan we aya waktu daripada dipake ngahulang teu puguh. Mending oge dimangpaatkeun. Jadinya lamun Ujang neangan jalma anu luhur elmuna terus ka dieu mah sigana salah. Tapi paminumutkeun paraosan abdi mah telepat Bapak. Walon Sarip ngarasa yakin lamun dirina teu salah ngadatangan ka eta tempat. Nah make jeung teu salah apal ti mana? Tanya Bapak Nyi Asri beri neuteub ka Sarip anu keur sila meuni mendeko. Margi pamisa urang jalmi anu kasebat luhung elmuna jembar katiasana. Anjeunna tangtos moal seueur ngagulkeun diri pribadina. Moal mamerkeun naon anu janten katiasana. Tapi sawangsulna anjeunna bakal ngamalkeun elmu sareng kamampuhanna supados tiasa mangpaat kanggo balarea. Ceuk Sarip harita teu asa-asa nembrakeun anu aya dina jero hatena. Lantaran dirina ngarasa yakin lamun eta jalma anu aya hareupeuna tangtu lain saurang jalma anu sabongbrong. Da puguh
katingali dina sikepna anu ayem jeung tina sorot panon anu katempo seukeut tur cahayaan, nandakeun lain jalma sambarangan. Jang Sarip, Abah teh jadi penasaran. Nah kajadian naon anu karandapan ku ujang sakula warga? Tapi ulah waka didadarkeun ayeuna. Sabab waktu nyapi alatan bangsa misah mitra, jag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.